Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring reg misi panuropal di kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadukikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katutuangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab mudalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngeuyeumbeung. Pamarentah daerah ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekan ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.